Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun ari ieu penutupan atanapi kesimpulan tina kitab Uqudul Jen. Fi dzikri dina nyarioskeun ahwali kaayaan-kaayaan ba'din nisa'i sebagian kaum wanita. Iklam uningakeun ku anjeun annahu sanyanyana Aisyana sanyanyana kaayaan qad golaba sungguh parantos lumrah parantos biasa ai kasura tegesna kebanyakan alan nisa'i bagi kaum wanita fi hadzal zamani di zaman ini at-tabarruju yaitu tabarruj. Saur Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, kebanyakan kaum wanita di zaman Syekh Nawawi anu namina tabarruj teh tos biasa geus umum eta di zaman Syekh Nawawi atuh komo ayeuna meureun geus leuwih ti umum deui. Naon sih ari makna tabarruj teh? Ai ibrazuz zinati, ari tabarruj teh nyaeta memperlihatkeun perhiasan, wa ibrazul mahasini sareng menampakkan kecantikan lirrijali kepada kaum laki-laki. Etalah makna tabarruj. Wa qillatul haya'i sareng kebanyakan para wanita di zaman Syekh Nawawi sangat sedikit malukna. Ai adamul haya'i tegesna tidak ada rasa malu bi antamsya bainar rijali, tidak ada rasa malu ketika wanita berjalan di hadapan laki-laki. Padalika maka ari berjalan dengan tanpa rasa malu di hadapan laki-laki yang bukan mahram, at-tabarruju eta ge termasuk tabarruj. Kama qalahu sakumaha parantos nyarioskeun kana eta cariosan saha Mujahidun Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Selain sedikit rasa malukna wal masyu bitaghannuji sareng istri zaman ayeuna kebanyakan upami berjalan teh sok genit atanapi centil. Ait tadalluli tegesna genit, wat takassuri sareng sok berlenggak-lenggok lamun berjalan teh. Kama qalahu Mujahidun sakumaha anu dicarioskeun ku Imam Mujahid wa Qatadatun sareng Imam Qatadah fi tafsiri dina nafsirkeun at-tabarruji makna tabarruj. Etalah memang kebanyakan istri di zaman ayeuna berjalan centil longgak-lenggok geus teu aya kaisin fi jumu'atir rijali di tengah-tengah kumpulan kaum laki-laki, wal aswaki sareng di pasar-pasar, wa fil masajidi bahkan di lebet masjid oge atanapi di area masjid oge, bainas sufufi di antara sof barisan salat, khususon terutama bin nahari di waktu siang hari. Wa in kana ay masyuha sareng seandaina eta si istri teh berjalan lailan di waktu malam. Kamana berjalan di waktu malamna? Qoribat ail mar'atut dawi, berjalan menuju mendekati tempat-tempat anu terang anu caang. Faqoriba maka ari lapad qoriba in kana min babis sami'a seandaina termasuk kana bab sami'a bahwa muta'addin maka eta qoriba termasuk fi'il muta'addi. Kama huna seperti di dia
wa in kana min babi karuma, dan seandainya termasuk bab karuma koruba berarti fahuwa lazimun, maka eta termasuk fi'il lazim kama fil qamusi sakumaha penjelasan dina kamus. Nah janten kebanyakan istri zaman ayeuna sok resep jalan-jalan di waktu malam mendekati atau mendatangi tempat-tempat anu terang benderang. Naon tujuanana? Li'idhari zinatiha, untuk menampakkan atau memperlihatkan perhiasana, kecantikanana, keindahan tubuhna, linnasi kepada manusia. Wa qad qila, sareng sungguh parantos dicarioskeun ku suatu pendapat, idza dhahara di mana-mana nampak jelas katingali fimra'atin dina diri seorang wanita salasu khisalin, tilu perkara, tusamma maka diberikan nama ai tilkar mar'atu eta perempuan teh kohbatan, perempuan kohbah. Kohbah teh perempuan yang memiliki sifat-sifat buruk, ai mughanniyatan tegesna seperti penyanyi, fasiqatan sareng menjadi wanita fasik, zaniatan atawa wanita tukang zina. Naudzubillah min dzalik. Mata kudu dihindari tilu perkara ieu supaya henteu kaasup kelompok perempuan kohbah. Al-ula, ciri wanita kohbah anu kahiji, khurujuha fin nahari, eta istri teh resep keluar di waktu siang, mutabarrijatan bari kayaan berdandan, tabarruj ai mubrizatan lizinati, tegesna memperlihatkan perhiasanana, wal mahasini sareng memperlihatkan kecantikan wajahnya dan keindahan tubuhnya, masyatan bainar rijali, dan berjalan di tengah-tengah kaum laki-laki. Hijita ciri istri kohbah teh nyaeta resep memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuhnya di hadapan laki-laki lain. Wasaniyatu sareng ari ciri istri anu kohbah nu kadua, nadruha ilar rijali, pandangan eta si istri teh selalu tertuju ka laki-laki al-ajanibi anu bukan mahramna, resep memandang laki-laki yang bukan mahram. Dua tah ciri wanita kohbah teh. Wasalisatu sareng ciri wanita kohbah anu katilu, raf'u sautiha, nyaeta narikeun suara eta istri haitsu tusmi'u ayil mar'atur rijalal ajanibi dalika sauta, narikeun suara ketika memperdengarkan suara wanita kepada laki-laki yang lain. Nah etalah tilu ciri wanita anu dikategorikeun atau dianggap sama dengan istri kohbah. Istri kohbah teh cek tadi nyaeta penyanyi atau wanita fasik. Wanita fasik teh wanita anu terus-terusan melakukan dosa, az-zaniyata atau disamakeun sareng tukang zina. Naudzubillah min dzalik. Lumatak tiga perkara ieu harus dihindari sebisa mungkin ulah sampai orang dianggap sama sareng wanita tukang zina. Walau kanat sholihatan, meskipun wanita tersebut termasuk wanita solehah, ai afifatan, wanita solehah teh nyaeta wanita anu bisa memelihara diri tina dosa. Naon margina istri anu melakukan tiga perkara tadi disarwakeun sareng pezinah, meskipun istri tersebut orang soleh,
li'annaha syabbahat nafsahal khabisata, margi eta istri teh tos menyerupai sareng perempuan-perempuan anu jelek akhlakna, ayil fajirota tegesna wanita anu punten anu cabul, anu tukang zina atawa anu tukang maksiat. Wala yuradu bidzalikal ismi syatmu, sareng ari memberikan nama tersebut nyaeta nama sebagai pelacur, tidak ada maksud untuk mencaci ataupun menghina. Li'annahu, sebab pemberian nama itu ju'ila kal laqabi, hanya dijadikan seperti julukan saja. Walidzalika, dan oleh sebab itu qalal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ai filubsihim, tegesna menyerupai dalam hal berpakaian, wa ba'di af'alihim, atau menyerupai sebagian perbuatan-perbuatan eta kaum, fahuwa minhum, maka orang yang menyerupai kaum tersebut termasuk kaum tersebut. Ai man tasabbaha bis-solihina yukramu kama yukramuna, tegesna saha jalma anu menyerupai jalma-jalma soleh, maka eta si jalma teh bakal dimuliakeun sakumaha aranjeunna dimuliakeun. Urang resep gaya kiai, dandan seperti kiai, make sorban, make gamis, padahal ilmu mah teu boga sebenarnya. Pasti orang bakal dimuliakeun ku batur sebab dandanan urang siga kiai. Wa man tasabbaha bil fusaqi, sareng saha jalma anu menyerupai orang fasik, lam yukram, maka eta si jalma teu kudu dimuliakeun. Namun sebabna jelema tukang dosa ari pasek mah, sedangkan ari jelema anu terus-terusan berbuat dosa hirupna bakal hina. Nu matak orang pasek mah, orang anu selalu berbuat dosa mah ulah dimuliakeun jeung ulah diturutan. Lamun urang nurutan pagaweanana atawa nurutan dandananana, maka urang ge termasuk bagian tina jalma pasek eta. Misalnya orang resep atau nurutan kelakuan orang seperti kelakuan wanita-wanita tukang zina. Salah satunya nyata tadi, sok berjalan di tengah malam menuju tempat terang, make celana pendek, make baju pendek, nembongkeun kecantikanana, nembongkeun keindahan tubuhna supaya aya nu meuli. Baik urang diturutan, maka urang oge eta termasuk bagian tina eta. Etalah makna cariosan Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, saha jalma anu nyaruaan ka hiji kaum, maka eta si jalma bakal termasuk kana eta kaum. Wa fi hadal hadisi isyaratun, sareng dina eta hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum teh aya isyarat ti Kangjeng Nabi. Isyarat naon? Ila anna man tasabbaha minal jani bil hayyatil mu'diyati, isyarat bahwa lamun aya bangsa jin ngarupakeun oray anu ngaganggu, wa doharolana, terus eta oray teh menampakkan diri ka urang, fa innahu yuqtalu, maka sesungguhna eta oray teh boleh dibunuh. Meskipun eta teh sebenarnya mah jin. Nah sebabna jin anu ngarupakeun oray boleh dibunuh, atuh tah saha ngarupakeun oray? Da ari ngabunuh oray mah teu haram, teu dilarang, sebab ari oray mah ngabahayakeun. Wa annahu sareng sanyana la yajuzu fi zamanina, tidak boleh di zaman urang, lubsul imamati safra'i wazzarqai, memakai sorban anu warna kuning atau warna biru. Idza kana musliman, apabila
eta jalma teh seorang muslim, ulah make sorban warna koneng sareng ulah make sorban warna biru. Sebab warna kuning dan warna biru dulu kebanyakan dipakai oleh orang kafir. Jeung ketika orang make sorban warna kuning atau warna biru bisa dianggap kampanye, bisa dianggap simpatisan salah satu partai. Tapi anu dimaksud ku Syekh Nawawi bukan partai, itu jelas di waktu harita kebanyakan warna eta dipakai ke orang-orang kafir sehingga orang harus menghindari warna eta ulah sampai nyaruaan ka jalma kafir. Waduh, kumaha cenah ieu Kang Herman kula boga sorban kebenaran warna kuning jeung warna biru. Pikeun ka anak. Dipake ku anak. Ya mungkin hari orang geus terlanjur punya mah pake bae. Nu penting sebisa mungkin modelna bedakeun jeung orang-orang kafir. Lamun sorban orang kafir mah hiasanna kumaha urang make gambar Ka'bah atuh sorbanna atawa naon lah gitu. Pokona bedakeun. Jeung niatan lain hayang nyaruaan jalma kafir kitu bae. Rawahu Ibnu Ruslan, hadis tadi diriwayatkeun ku Ibnu Ruslan wa Abu Dawud sareng Abu Dawud an Ibni Umar di Sayyidina Ibni Umar wa Tabrani sareng Imam Tabrani an Hudzaifah di Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hasan masdarun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Ari lafad hasan eta teh masdar anu dinasobkeun ku sabab fi'il anu dibuang. Wa taqdiru sareng ari takdirna eta kalimat ahasi hasan kama qalahu Syaikhu Khalidun sakumaha anu parantos dicarioskeun ku Syekh Khalid. Naon maknana atuh hasan? Hasan ay unazzihu tanzihan. Tegesna abdi sadaya bener-bener ngabersihkeun dalam arti ngajauhkeun diri antardo imro'atun kana wanita anu ridho datun hayain wadinin anu ngagaduhan rasa malu sareng ngagaduhan agama ridho kana naon bihadal ismi kana ieu sebutan ayyalladzi huwa qahbatun nyaeta sebutan wanita qahbah atanapi pezina ala nafsiha kana dirina eta si istri. Maksudna sebagai wanita anu memiliki rasa malu dan memiliki agama nyata agama Islam ulah sampai ridho disebut wanita pezinah gara-gara melakukan tilu perkara anu tadi tos disebutkeun. Mudah-mudahan urang sadayana keluargi urang sadayana sing diberikan pertolongan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga orang sadayana tiasa menghindari sejauh-jauhna perbuatan-perbuatan anu teu diridhoi ku Allah sareng ku Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.